Ya Allah ya Rabb, ieu teh urang ngaharepkeun sapat, ngaharepkeun ibadah urang mah tuh boro-boro soal tahajud, soal duha, ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge daek cenah ulama husutan teh. Tah mun pelebah husu cenah sorry. Sia mah make sorry segala. Sedangkan lamun teu husu kan teh dihitung salatna. Haju urang pernah husutan teh henteu. Encan pernah husu sebab naon jelema nu husu teh nu geus eueuh ku dunyaan hatena teu hubud dunya. Lamun geus teu hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teu ceuli datang ka husu. Cenah eta mah kiai udang-udangna gede, kiai mana? Kiai yayasan. Teu ceuli kiai yayasan bisa husu. Emang kunaon? Administrasi ambalayah tadi dia na. Lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husu teu ceuli anjing. Pan anjing atuh aing mah ngan dua-duana ditek-tek ku sia beak ngan moal rumus husu mah geus eueuh dunyaan di jero qalbi. Teu bisa dimitingkeun da mah ulah ngomong kitu kiai jeung coba hayu pahusu-husu teu bisa kitu sebab husu mah lain dimusawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadharahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sinarna apakah biru apakah koneng apa hejo apa beureum apa begeneuk maleukmeuk apa hideung tuh pelbah hideung geus mah ka dieu henteu kudu ngomong kos kitu ku ahlina jeung teu bisa teu urusan gaib ngan nyaho saliwat ge cekas amat teu beungeut masyaallah hebat amat teu beungeut pohara Horenganan mantas dipisul. Nyawa sih pisul? Oh, iya hebat amat tuh. Semua herang teh. Tama herang ge herang zahir. Urut dipisul gitu terus. Di mana kana parantina? Di mana kana parantina? Ngomong atuh sia goblok. Nyawa di mana orang lembur? Aing sok maca doang. Tah, eta mah kan zahir doang. Cahayaan secara lain eta. Di awak urang aya kolbu, di dieu teh aya otak, di kolbu teh aya syu'a nyorot ka dieu. Di dieu teh aya syu'a teh batre nu nyorot ka dieu. Kadang beungeut nama hideung, tapi syu'a nu nyorot ti hate. Karena otak teh cekas bersih ka bawah sinaran. Naon anu dipake karesep kumanehna apakah Quran bakal kasorot sinar kolbu kusu'a ka dieu nur Quran. Urang resepna shalawat bakal kasorot shalawat ka dieu. Tek urang resepna zikir kasorot zikir ka dieu. Zikirna tahap-tahap mana bakal kanyawan. Nu bakal nimbulkeun sorot teh lamun urang neuleuh di kaca kemudian ieu lampuna lampu teh lampu cempor kadeuleuh ku urang bayangan lampu cempor kos kitu di jerona aya lampu tempel kadeuleuh ku urang sinar lampu tempel di jerona ku urang katingali lampu teh lampu listrik cuman 10 atau 20 watt kadeuleuh ternyata di jerona masyuri Haji Masyuri beureun kadeuleuh urang aya tah sinar teh kade naon bedana jeung di dieu di dieu teh aya syu'a gambaranana tah ka dieu nyorot ka dieu tina kolbu lamun ieu eueuh gangguan si syu'ana kolbuna bersih set kolbuna setengah bersih set teu kudu dimusyawarahkeun dimuhadharahkeun teh kudu di torikoh deh paling ieu eta teh ngabahas teh tentang perjalananana nyaritakeun zikir perjalananana kolbu aya sabaraha lapis zikirna ieu teh torikoh naon paling ya dibahas eta adapun sinar-sinarna mah nu nyahuna mah eta kutubna nyawan si luhur nyawan ieu kurang luhur nyawan ieu nyaho henteu kudu dibahas sekedar kukumpulan bakal kanyawan luhur tina naon sinarna ieu kadereut ku ahli sorot mandak mun di kolbu urang aya mobil Avansaan kan kasorot ka dieu set kagambar ka dieu da si kiai sok anu ngomong kieu bae Avanza nu kuari mah bagusnya oh ieu naon ngaranna lampuna nonjol iya tapi sebenarnya mah lah Avanza mah kaleng susu engke ge nyana
ugu kula rencana ya. Kiai sok ngomong gitu tah. Awe tuh bulan itu mah sok anu geulis ya. Tuh cicing we nya beda teh mah awe geulis. Emang ge lamun urang dikawin karunya bae aya anakna 2 urang mah urusan yatimna bae. Maksudna lah tuh aya indungna onam jadi 5 ge aya. Aya teh bae yatim kan karunya lemah susah. Pugu kula ge aya rencana kiai cenah eta. Maksudna karunya ka yatim nabi. Aduh. Tunggu nama yatim nama teh diurus. Mayatim. Tah eta naon eta bisa kitu? Sinar. Sinar ngan eta si kiai nu geus datang ka dinya teu meunang sembarangan ngomong sebab rahasia. Ai lain kaleupasan ngomong mah. Geus eta mah rahasianya na jeung Allah sebab ibadahna ge abdi mah teu hayang kanyahoan Gusti cukup bae ku Gusti. Abdi rek naon kitu hayang naon cukup bae ku Gusti. Misalnya jeung Gusti sewaktu-waktu ku Allah dibere nganana ngomong kaleupasan ngomong eta teh kiai lamun kaleupasan ngomong geus kitu langsung ke ka kamar istighfar na istighfaran eta. Ya Allah, ya Rabbi, ku Gusti dibere kitu, haju kebenaran sampura Gusti. Pansi eta mah lain. Aing hayang apaan sa? Aing jahokan. Beh, saha heula. Ese tulang cangkengnya dipapai. Goblok dasar jurig. Tah, mas kitu tah eta mah lain asli. Asli mah istighfar. Ya Allah. Ieu meureun nafsu mesti kene Gusti mere istighfar terus eta tutup Gusti ulah datang urang mun aslina mah tutup cek Kangjeng satungtungnya na hirup kene haju encan kadeuleu ku kaula paeh kula dakwah teh jang ngadakwahan kafir musyrik munafik supaya maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah ku cara masing-masing ku cara anu berbeda-beda lalauna sugan bae ku cara ieu nyana asup Islam ku cara ieu nyana asup Islam ku cara ieu lah nyana asup Islam hayu ku berbagai cara-cara nah lamun Kangjeng Nabi boga pemikiran kos kitu atuh urang ge dicoba diterapkeun supaya kafir teh maca kalimah la ilaha illallah maca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul kumaha carana atuh dakwah lain haju kudu diondang bae lamun amplopna leutik haju marah deres tamanya nama ngomong kene ieu mangan ilu diuk dang kudu diamplopan kan goblok tama Masya Allah endeu kumaha ngembangkeun agama Kangjeng piawaina ra'fahna Kangjeng rahmat Kangjeng lamun Kangjeng diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lamun Kangjeng langsung teu mang macakeun istighfar atuh di mana letak rahmat Kangjeng ya Allah ya Rabb iyalah kudu rahmatan lil alamin bentuk rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi lain teh apaleun bahwa ieu munafik haju Kangjeng Nabi teh ieu teh dilarang ngadoakeun ka para munafik cak Kangjeng Nabi ieu mamang mentakeun hampura nu diharapkeun supaya nyana maca kalimat syahadat 2 kalimat syahadat tapi kitu ge lamun can dilarang ku Gusti Allah ketika Allah ngalarang teu meunang moal kula ge saat eta encan aya larangan tapi ngadoakeun teu meunang nah ieu mah hirup kene ngadoakeun teu meunang sote ka kafir wala tusolli ala ahadin mata abada ulah sok ngadoakeun ka kafir anu paeh salilana bahasa eta teh emang anu paeh bener-bener paeh atau anu paeh hatena kafir kan paeh hatena teu meunang nah ieu mah nu geus paeh karak teu meunang hirup keneh mah ayu cak Kangjeng Nabi heula urang lalaunan toelan melalui mana ieu dakwah urang masyaallah iyalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil terapkeun coba rahmat eta boro cara Kangjeng Nabi ulah cara Kangjeng Nabi ieu mah urang mah ka pamajikan bae jeung ka anak heula terapkeun rahmat urang ayo pamajikan urang jodorkeun suku pencetan tah kayak dibayar 1 juta
kan nyana gedayakeun pamajikan ieu mah lain hayang pencetan teuing kan berarti mah kadeudeuh ieu mah bakal nama jamal dibere ieu 1 juta kita ngomong doang pencetan kakak-kata ke dibere 1 juta deh can nyorang meregeh emang nyaho atupan meregeh hese atuh cak urang dina tuh atuh bongan cak pamili sak salakina bisa anu salakina ge eta ge sarua sakuku rata teu arti kan geus mah ieu mah meregeh hese itu mah sakuku rata tuh urang sudah mah bisa saku teh kantongna rata berarti duitan nu hiji make bahasa India nu hiji make bahasa Jepang bisaan iya salah sahihna ya Allah piawai ka gitu rahmatan lil alam tapi ketika Kangjeng mang macakeun istighfar maka turunlah ayat ieu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum tuh Muhammad ajan mang mentakeun hampura ka para musikin atawa teu mang mentakeun hampura eta teh sarua bae moal aya faedahna ieu bahasa teh luhur kaluhuranana nu hiji mah bahasana istighfar nu hiji mah la tastaghfir berarti nu hiji mah marentah amru nu hiji mah ngararang la tastaghfir lamun secara zahir mah istighfar sok tang mentakeun hampura ku maneh eta munafikin ieu mah la tastaghfir awas ulah mang mentakeun hampura maneh nu hiji marentah nu hiji ngalarang kok bisa kos kitu sih kan hese mantak di ulah pajar ngaji teh babari tang nu hiji mah marentah istaghfir lahum mentakeun hampura ku anjeun Muhammad tah munafik ieu mah la tastaghfir lahum awas ulah mang mentakeun hampura simpen kitu amat sih nu hiji marentah nu hiji ngalarang tapi lamun gorang dibahas make ilmu nahu bagi geus kao istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum aya aw teh eta teh maedakeun kana litahir khair abi qasim bi aw abhimi berarti ieu teh maedakeun kana takhir sok Muhammad pilih ku anjeun deuk mang mentakeun hampura atawa moal mang mentakeun hampura sarua mangpaatna sarua jeung kitu berarti nu dimaksud nama di dia teh aya adalah litakhir eta mah sakadar ahli nahu tapi make persaratanna tinggi ahli nahu mah sebab naon sebab ieu bahasa teh aona jatohna kana fiil istaghfir aw la tastaghfir dipermasalahkeun ka ditu kudu ngaji heula alfiah ulah kebal 10 tahun tuh kan mun aya yang bisa eta kudu dikorek tah nah nomor kedua ieu teh kumpul amru jeung nahyu lawik tadal amru wan nahyu di mana-mana kumpul perintah jeung larangan dina hiji ayat eta teh berarti iktado ataswiyah berarti maedakeun kana taswiyah usul fikih mah kos kitu geus ana taswiyah berarti ieu teh jatohna la yajuzu fa'luhuma wala tarkuhuma bal wahidun li ahadin deuk kumaha coba tang ngaji lamun geus kos kitu puyang pandorang ulah ge puyang tuh la yajuzu fa'luhuma teu meunang dipigawe duanana wala tarkuhuma teu meunang ditinggalkeun duanana bal wahidun balik teh hiji bae di antara dua mangga bae tadi lamun hiji teh mah berarti istighfar bae meureun beda pamentakeun hampura lamun deuk hiji bae la tastaghfir ieu teh muna sadenkeun di dieu teh dua-duanana ieu teh maedakeun al ikhbar bi adamil faidah nyaritakeun kana teu aya faedahna maca hampura maca istighfar jeung teu maca istighfar faedahna ieu teh al ikhbar bi adamil faidah jadi kumaha teh eta wallahu a'lam puyang pokona mah ieu mah pokona ngaji puyang bae geus kieu mah cenah kiai mah puyang atuh sia mah puyang nu di imah dibawa ka dieu ulah dibawa ka dieu puyang dieu tinggalkeun tadi luarkeun masjid di luareun masjid puyang sia ku aing ditunda heula aing deuk ka majelis ke aing keluar di majelis ku aing dicokot deh sia jadi balik puyang-puyang keneh
kan hararese takos gitu. Nah ya dipetakeun nahu, dipetakeun usul fikih, dipetakeun qaidahna anu qaidah aglabiahna asup keneh bae tetep al jam'u bainan naqidain mamnu. Ngumpulkeun antara dua nakid, ieu nakid ngaranna. Atuh lamun ngabahas nakid balik deui tuh parah, balik deui ka handap. Ieu mah geus bae lah al jam'u bainan naqidain mamnu teu meunang ngumpulkeun antara dua nakid. Nakid teh nu berlawanan, dua hiji istighfar, istighfir, perintah, dua la tasafir. Eta teh ngaranna ngadu kebo. Nakid teh nu geus kitu ngaranna. Cenah naon aya nakid teh? Ngaji mantap teh. Ngaji mantap ieu mah lah sapira orang lembur ieu. Kok orang pondok mah. Pak ini pondok tapi bodoh. Eta ngaranna pondok teh sarua jeung ayam mati di lumbung. Teu bisa barang daharnya. Tah, tapi urang resep ye ngaji jeung nu bodoh mah. Kulana asa pinter. Enggeus asa pangaingna bae aing. Sebab naon? Atuh siana bodoh. Padahal kakak aing nganggap bodoh atuh mondok teu naon teu. Di mana pinterna tuh. Tah. Begitu cenah kiai can pugu kula teu mondok tapi kula pinter. Alah teu percaya aing. Aing teu percaya jelema teu mondok pinter teu percaya setik-etik aja sugal asa bakatul hibar eueuh. Teu aing mah teu percaya. Teu mondok cenah kumaha kula mun boga laduni hayang nyaho laduni da coba sia ka dieu diuk sia ku aing diragaji sia ku aing laduni emang laduni sambarangan mikeun kasalahan kita mah nu mere laduni na mah kadinya je eta mah pagawean Allah urusan kos kita mah teu percaya aing kajian hukum itu laduni mah cenah da laduni ge turunanna heula saha di mana heula cicingna mah nya datang-datang laduni nempel kadinya. Lain ladun ya mah haji ladun. Ulah cara Syiah. Syiah beranggapan Jibril salah mere wahyu. Nu kuduna ka Ali jadi Muhammad eta deui Syiah. Parangsana Jibril saha meureun. Nyalahkeun ka malaikat Jibril sia ditoel ku jangjangna modar sia. Aya we. Aya urang gaji. Jadi kahibur orang kesalahan-kesalahan orang kahibur. Jaheunya dibahas berbagai pembahasan, orang memual kabahas. Sebab lawat ieu mah wahyu, ieu ge ngan sakadar kumaha Imam Syafi'i, kumaha Imam Maliki, kumaha Imam Malik mun dicaritakeun mazhabul arba'ah tentang ngabahas ieu, wah panjangna luar biasa. Ngan sakadar ngabahas nu hiji amar nu hiji nahi doang timbul qaedah timbul lah aturan sebab teu mungkin ti Gusti Allah nya marentah nya ngalarang dohon hendak di dieuna langsung Imam Jalal ngajelaskeun takhirun lahu fil istighfar ieu mah asakna hungkul non nitah milih ka Kangjeng Nabi dina istighfar wa tarkihi jeung ninggalkeun istighfar. Akhirna cek Kangjeng Nabi ulantaran kula titah milih antara istighfar jeung ulah istighfar bahasa ieu teh milih titah sok maneh deuk mangmacakeun istighfar ka para munafikin atawa henteu mangmacakeun istighfar zahirna mah seperti eta. Nah ieu teh keur nyaritakeun zahir paling handap tentang zahir. Lamun dibahas sakumaha tadi panjang. Sebab naon eta teh tadi aja mubaina naqidain mamnu kadituna kudu kumaha ilah urusan mazhab dibahas sakitu panjang-panjangna ge moal ka harti ku urang lah cenah kiaina bae teu bisa sih mah kaing suka juga nganggap kitu. Oh masalah sih ngendek naon dipanjang-panjang ge jar puyang-puyang doang sakumaha tadi qaidah-qaidahna mah geus tinggal kadituna wow Masya Allah barang urang ningalian pendapat Imam Syafi'i ieu mah lain udageun urang lain kodokeun urang sebab nu biasa ku urang dikodok mah tuh paling ge ieu beuk carita ngodok baheulana atuh tuh sia masuk kaju sariri bae ngeres sia mah hatena asa carita ngodok bae tuh kumaha nu ieu mah ngeres jasa sih ieu mah maksudna ngodok ge ta bangkong dikodok teh mun aya di sawah teh liang-liang teh naon kadang-kadang belut aing mah pikiran teh ngodok teh kadinya sia mah lain pan anu aya wadahan teh deh astagfirullah qala astagfir lain bahaseun urang
etalah timbul jadi usul-usul fikih teh menang istimbat tina ayat suci Al-Qur'an. Ke lamun para kiai nu ngajina ulah dicampuran jeung nu barodo kakarak dibahas. Waduh cenah kitu amat si kiai, teu kitu amat emang kitu. Jumal ka harti ya kiai gitu ka harti, ku lagi setengah-setengah ya teu ngarti da. Tah, jadi lamun Muhammadiyah ngomongkeun siapa itu Syafi'i? Nya makan kitu bae. Urang kan madzhabna Syafi'i nya ngomong siapa itu Syafi'i, orang mana itu? Kenapa diikutin? Muhammad aja cek nya teh. Bere ku urang pembahasan ieu teh. Sini lu sini. Duduk. Duduk lu di situ. Urang hiji Martin hiji Ragaji nih. Bahas. Ayo si ajak si ayo. Urang geus bisa tapi na imam pembahasan Imam Syafi'i nah, kalau lu bisa gua ikut sama lu. Kalau lu enggak bisa enggak usah ikut sama gua Ragaji dah. Urang kudu pede sebab moal bisaeun nya sebab teu pernah nya ngabongkar tentang bahasan Imam Syafi'i. Moal bisaeun nya. Ieu mah pohara ieu. Nimbulkeun qaidah-qaidah tina ayat ieu istimbat. Timbul amr jeung nahi jeung sajabana pohara anu luar biasa. Kitabna cenah kitab naon? Kitab lagi kula judulna poho teh kitab. Moal baroga maksudna. Sombong amat cenah kieu. Emang kula sok sombong sekali-sekali. Kula mah nyombongan ge lain nyombongan jamaah mazhab tuh yang Wahabi nu sarombong. Yana sombongan deui. Pernah anu datang ka imah kula Wahabi. Sombongnya na diukna ge aing mah cingogo di luhur meja kieu. Aya sia. Di luhur kursi gitu lah di meja. Imah aing kursi aing. Jawa Wahabi ya tetep begitu. Teu daekeun nya. Sieun beureun musim nendang gula. Tah sombong kana gara itu ikan gara-gara dia bobo atuh ieu mah ahli Allah kabeh. Bohong ulah kami mah bener pantes ya. Tah ieu takhirun lahu fil eta nomor 1. Mentah Kangjeng Nabi teh langsung ini khairtu kaula dititah milih antara istighfar jeung ninggalkeun istighfar akhirna faktartu kaula milih istighfar ti tadi atuh masyaallah ti tadi henek bae ka mana ieu ka kenceng eueuh Yene Kangjeng Nabi milih al-istighfar. Istighfar Kangjeng langsung Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kaula mentakeun hampura ka Gusti Abdi mentah hampura. Lahum kafara munafikin. Kangjeng Nabi istighfar Gusti hampurakeun para munafikin Gusti hampurakeun abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti jang para munafik Astaghfirullahalahum Gusti jang para munafikin Kangjeng terus maca istighfar kara turun deui teguran ti Allah تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم lamun maneh Muhammad mangmentakeun hampura terus-terusan ka para munafikin 70 marra 70 kali sapoena fala yaghfirullahu lahum tetep moal sama sekali Gusti Allah ngahampura lamun tadi Kangjeng Nabi henteu istighfar mah moal turun ayat ieu sababna kulantaran Kangjeng Nabi milih maca istighfar akhirnya ditegur ku Gusti Allah in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum maneh 70 kali sapoe mangmentakeun hampura jang para munafikin tetep Allah moal ngahampura kara Kangjeng Nabi stop atawa kumaha kamari Abdullah bin Ubay teh kekentong munafikin
boga anak ngaranna Abdullah anu katelahna Ki Hubab. Jadi berarti Abdullah bin Ubay incu, berarti incu nama Islam. Barang turun ayat sakhirallahu lahum, Allah bakal ngahinakeun ka para munafikin. Penghinaan Gusti Allah teh walahum adzabun alim, bakal disiksa anu pohara. Cerik incuna mantan cerik bapak kolotna keur gering parah. Datanglah Abdullah, assalamualaikum. Saha anjeun mana anta? Na Abdullah cek mana? Ieu bajalin Abdullah bin Ubay. Mun pan maneh mah lain Abdullah, Hubab. Muhun abdi teh katelana Hubab. Aslina Hubab. Jadi datang ke Kangjeng Nabi. Begitu datang sahajen abdi Hubab. Maneh mah lain Hubab, Abdullah. Ih, tadi cerah Hubab. Wari Abdullah. Masih. Kangjeng Nabi ge bahasa lalagaan Bapak. Nah, maneh mah Abdullah. Tapi kula Hubab ganti Abdullah. Emang kunaon? Hubab mah ismu syaiton. Ngaran setan nya Hubab mah. Atuh ulah Tuhan, atuh sarua jeung jelemana nyarupaan ke setan. Nah, aya naon maneh? Kula teh ieu teh nyuhunkeun ka Gusti Rasul panghampurakeun ka Gusti Allah aki kula saha Ubay, mohon Abdullah bin Ubay, mohon. Aya kitu kunaon? Geus muriang parah geus teu bisa nanaon, kicep ge geus teu bisa mentakeun hampura. Nya tuh Kanjeng Nabi teh boga musuh Abdullah bin Ubay. Nu neuk ngarohahala Kanjeng Nabi, neuk maehan Kanjeng Nabi, neuk ngabunuh Kanjeng Nabi, anu selalu nyieun ekses, nyieun kaributan, nyieun fitnah timbul ti Abdullah bin Ubay. Kekacauan teh timbul ti Abdullah bin Ubay. Tapi ketika incuna mentakeun hampura ka Kanjeng Nabi jang bapak kolot dah, Kanjeng Nabi tetep bae mentakeun ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi hampurakeun Abdullah bin Ubay. Endeu kumaha cenah. Gide kabeh ge. Sidina Umar mah marah. Geus kana kitu mah. Cek naon? Noel kakaknya. Duel toel jangan aya naon. Eta kekentong mun apa? Hirup keneh aya keneh kesempatan jang maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah kari. Urang lamun inget ka dinya geus datang ka mana dakwah urang. Urang maja dakwah teh unggal lembur, unggal kabupaten lain deuk hayang supaya jelema maca 2 kali syahadat. Lain urang. Ieu. Sia teu neuleuh nya. Rugi teh teu neuleuh. Naon cenah moal bisa balik deui itu mah. Tuh. Ieu kanjina urang. Kadang-kadang urang lamun maca sejarah ieu teh ngurucut sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Eta Sidina Umar anu sakitu poharana Noel ka Kangjeng. Kentong munafik nu selalu memusuhan ka urang, selalu nyeun ekses, fitnah teh timbul ti manehanana. Pasti kena dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Cak Kangjeng hirup keneh aya napasan, aya keneh kesempatan jang maca 2 kalimat syahadat. Sidina Umar langsung kieu. Oke. Aing teu datang pikiran ka dinya. Nya mah geus dikieu-kieu pedang ya. Ya pedang. Tutup teh pedang cak Kanjeng Nabi. Lain perang mah ulah sok dihunus-hunus kitu pedang. Henteu bisa kalapa cak. Tambahan ti aing tah mah. Besi ge di ditu maca sejarahna eueuh kalapaan. Aing bebeja teh heula besi doraka. Ya Allah ya Rabb. Harangnya Sidina Umar harangnya Masya Allah kacipta ku urang jeung kabayang. Kaharangsan Sidina Umar bayangkeun musuh anu selalu nimbulkeun fitnah jeung ekses. Tapi Kangjeng Nabi saat eta tetep mangmentakeun hampura. Uyang cek Sidina Umar. Ulah-ulah Sidina Umar urang ge teu nanaon eta Kangjeng. Urang bae ge nu bodoh nyebut nanaonan. Cek Kangjeng sia nu nanaonan. Iyalah Kangjeng Masya Allah.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tetep bae astagfirullahaladzim Gusti abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti sareng abdi nyuhunkeun pangampura kanggo Abdullah bin Ubay terus bae eta Abdullah hubab dea nyana ngadengkeun istighfar terus we Kanjeng Muhammad hebat amat pohara amat terus we mangmentakeun hampura ya kari dititah cek Kangjeng Nabi urang teh dakwah satungtung aya keneh nyawaan hayu kumaha bae masih anu tadarinya jawara tukang bobok tukang tarok aya sagala di manehanana tapi ketika nyana ngagojod tugas urang sebagai kiai tugas urang sebagai ulama tugas urang sebagai kokolot sugan aya keneh kesempatan nyana geus tinggal kicep-kicep dan toel ku urang Predi tah jawara Predi paneta Predi batu genep ieu mah Predina tah mah Predi cenah kieu tah keneh nyawa kadenge sora kula saha ieu ini Predi kan bener pisan teh indit emang kunaon aing sok inget baheula waktu maling karung teh ya babarengan jeung sia indit sia ka ditu mesti teh pade ka aing yana ingeteun kene keur ngora berarti can katobatan meureun aing na mah geus tobat siapan can tobat cekel Pak Predi inget kadenge suara kula kadenge saha Haji Pudoli kan bener aduh untung sia mah ngora kene aing doakeun geus kitu mah coba macakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bae geus inget geus bae maca la ilaha illallah ulah eren-erennya mun geus tepati kuat mah Allah bae tugas urang ada naga aya siap pun ka dieu alhamdulillah ye jang ongkos ye ulah kitu mah Predi henteu bisi kebiasaan sia henteu ieu mah ikhlas ieu mah ulah oh gitu mah tuh aya waktu-waktuna mang teu daekeun nya tah kusabab teu daekeun dibere manjur manjur dan terus bae kana maca la ilaha illallah la ilaha datang ka hosna coba mun tadi ditarima sak pohoan la ilaha illallah paling dina hatena tuh mah budak aya magahan yang dibere tuh eta kos kitu teh kadeulina mah sepele kadeulina mah leutik tapi tah dah beda lain deui ku sebab sia beneran bade kudu weh ku ari mah geus jadi supi mang boh, sapi teh supis ya. Sial teh umur yang si Predi masih kena bisa lalaga. Sapi teh supis ya. Aya, geus. Aya tujuan eta. Lain deui tugas urang. Bisa aya dulur urang, satya aya keneh nyawaan, dakwahan ku. Dakwahan. Medi ieu geus aya rasanya atuh geus bisa nanaon nangtung boro-boro nangtung aing ieu aya ngangkat leungeun ge ka beuteung geus teu kaangkat tapi ngomong mah cekaskeun alhamdulillah sawah sabaraha hektar keneh Medi ieu tuh aya 10 hektar dah ieu kan kieu Mang Edi ieu geus tereh maot Mang Edi bangun ieu isi mah nyumpahan ka aing lain geus teu kuat daraon kieu mah biasana ngadoakeun si panjang umur mah ngan itu kan keur bangun masjid besi endek nempelkeun 10 hektar sugan 9 hektar gitu azan aing paeh go omongan sia sia balik ka ditu eungap aing gade omongan sia tugas urang tah henteu ieu mah juga nek ditip-ditip itu aya jang masjid naon dakwah urang teh bisi zakat Mang Edi ieu kan beusi ieu mah Allah mah teu nyaho rahasia Allah maot mah
Nun can di zakatan kalau mangan ngelingan doang sok mana terus nu endek di ka masjidkeun nu mana jeung sabaraha mun nilena kitu hadana gaya sia bu aing geus ngap-ngapan kieu lamun eueuh sia mah ngade tah ai zakat alhamdulillah aing geus beres meureun lantis nanti 10 hektar 2 hektar ka masjidkeun jang bekal aing ka kuburan nya gitu mun nyokot urang saksi kade anak-anak tah saksian oh bapak maot masyaallah tugas urang tah maksudnya tugas urang terus tah Kangjeng Nabi tah manggil masih kan ya Allah ya Sayyidina Umar datang ka leuleus hatena musuh masih kan Kangjeng Nabi ketika maca hampura istighfar jangan Abdullah bin Ubay terus-terusan turunlah ayat in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum Muhammad andaikeun anjeun terus mangmacakeun hampura sapoena marat 70 kali fala yaghfirullahu lahum tetep insyaallah sama sakali moal ngahampura lang eureun ganjing Nabi teu mang kita istighfar liren Kangjeng teh masyaallah tah ieu ge bahasa hese lantaran aya bahasa intastaghfir lahum 70 marrah mun anjeun Muhammad maca istighfar pangmentakeun hampura jang Abdullah bin Ubay 70 balikan dina isim adad aya mafhum teh misalna kumaha mun kurang ti 70 kumaha lamun leuwih ti 70 eta kan jadi ilmu deui bae aya mafhum atah mah teu kan mafhum teh aya mafhum muafaqah aya mafhum mukhalafah nah dan lain-lain sebagainya ieu mah keur carita dina isim adat aya eueuh mafhum misalna kumaha mun kurang ti 70 jagus si Allah teh nyarita intastaghfir lahum lamun anjeun mangmentakeun hampura ka Abdullah bin Ubay 70 kali moal dihampura kumaha mun kurang mah kurang ka harti 70 bae kitu dihampura teu kumaha mun leuwih aya mafhum kitu teu tah eta karak ngaji mun hayang bener jadi santri datang ka dinya eta hese tanu kos kitu mana nu aya mafhum mana nu mafhuman mafhum teh mafhum naon ieu dan lain syaratna kumaha eta karak ngaji nu da luhur tuluy nomor kahiji eta mangke eta urang ngaji usul fikih nomor kadua na ieu Gusti Allah teh make bahasana teh 70 marrah 70 teh Sitina marrah teh samanina marrah tapi 70 aya rahasia naon ieu aya rahasia naon 7 mimitida 7 eta horeng sangat berrahasia langit diciptakeun sab'ah 7 lapis bumi diciptakeun sab'ah 7 lapis laut diciptakeun 7 jenis cairna laut teh kemudian atuh ayeuna mah di darat alam ya cuaca iklim lamun hayang nyaho aya 7 iklim asli nama ieu teh naon kitu ngaranna ada 7 teh sangat berrahasia anu luar biasa ieu kan 7 kan make tambahan kali 10 jadi 70 aslina mah kan 7 kan dikalikeun 10 jadi 70 ieu tah nomor 7 ku pohara-pohara amat di diri urang aya 7 liliangan aya 7 hiji mata 2 irung 3 sungut eta kan liang teh nu kitu karak sabaraha tah 3 nu hareup naon liang naon 4 gitu Kang 5 ieu tambah tanu hiji ieu nu hiji deui ieu 7 ieu 2 ieu hiji ieu hiji 7 liang nu aya di awak urang iyalah anu jadi sumber kekacauan diri urang bahkan bisa kajadikeun kaistimewaan diri urang 7 liang namun urang bisa ngaraksa mata surga tapi urang teu bisa ngaraksa mata neraka mata liang nanti
Urang bisa ngajagaan celi surga. Urang bisa loswat tina ngajagaan celi neraka. Celi. Urang bisa ngajagaan sungut, ieu teh surga. Man kana yu'minu billah. Mun anjeun benar-benar iman ka Gusti Allah, nyarita nu bagus, alias mut. Nyarita nu bagus atawa cicing. Ieu kan berarti Kanjeng Nabi ngarahasiakeun. Ieu satu rahasia tah, ieu sungut pohara. Mun ente man kana yu'minu billah, awas, mun ente iman ka Gusti Allah maksudna penyempurnaan. Ya, carita nu bagus atawa lias mut cicing. Berarti lamun carita bagus sorga, cicing sorga, sebaliknya neraka. Sungut deh nu mantak eta kamakola Haji Roma Irama lain salah bener eta. Pedang itu lebih tajam. Lisan itu lebih tajam dari pedang. Eta kan nyana bahasa teta menang di Kangjeng Nabi. Hebat eta Raden Roma Irama. Masya Allah kan. Pohara eta. Kumaha ngagunakeunana. Ta ieu lisan. Nah, ieu bahasa 70 marrah lain sambarangan horenganan. Tah timbul aya mafhum aya henteu diatur ku ahli usul fikih. Ieu mah asalnya arah bae supaya penasaran. Henteu ceuk kieu aya paham ngaranna ngaji teh mah. Ieu mah kan lain kan ngaji hiburan. Tuh, ngaji bebeneranana mah kudu maca kitab nu bener. Teu mantak sok ditanyakeun budak santing pararangel amat sih tidak balik-balik bodoh 15 tahun hese ngaji. Ulah dipajar babari. Aya anu 20 tahun can balik-balik. Hese. Kadang ditanya teh 20 tahun udah balik-balik emang ngaji hese. Teu boga modal. Sudah teh ngaji hese. Orang ngomong modalan lah. Macem-macem jelas hese ngaji. Namun terus urang diteliti itu makin gak itu makin hese ngaji mah lain makin babari. Makin terus makin hese, makin terus makin urang keur ngaji amil mah bisa amil. Naik ka julumnya rada hese, naik ka alfiah hese. Diperdalam ku urang alfiah leuwih hese deui leuwih mantak syarah alfiah mah dimiti Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun. Kemudian Khudori kabelah dituna terus. Ambalaya teh syarah alfiah mah leuwih ti 10 ku hese na ngaji alfiah. Hese berarti asal nu loba syarahan nu majaran lain Usmuni mah opat jilid Usmuni di urang mah aya Haji Asmuni. 4 jilid. Ambalaya syarah-syarah alfiah. Tah eta teh naon eta berarti ieu lain sembarangan ilmu, jero berarti. Mun kurang terus dijerokeun beuki puyang aja ka dieu ka harti. Nu aya ge haja peulengit. Teu ka harti nu aya aju leungit. Bodoh deui bae. Hese. Tah ieu we 70 marrah, masyaallah. Warenganan angka 7 lain lalagaan. Sebab lamun dihitung ku ahli adat hiji tunggal, 2 zauj, 3 tunggal pertama setelah hiji, 4 kedua setelah 2, 5 ketilu setelah 3, 6 genep melebihi 5. Hitungan makan cuma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika 5 berarti ieu adalah nisfu pertengahan kadi. Kadieuna pertengahan. Jadi berarti khamsah eta pertengahan setelah sitah melewati khamsah. Ieu teh bilangan pertama sitah teh tina tazwij. Tina jangkep. Berarti bilangan pertama setelah khamsah anu ganjil 7. 7 bilangan ganjil pertama setelah 5 ieu teh lain berarti pertama ti awal ieu ngan sakadar penyempurnaan ganjil 7 kadituna mah 8 9 aja 10 biji 9 engke nilainya lain deui setelah 7 ieu 7 teh ngabogaan kekuatan 7 mah ngabogaan kekuatan. Nu mantap di Gunung Karang aya sumur 7. Sia tan sok kadar itu. Oh, kan? Itu sebarangan eta. Menang gitu naon ngaranna Syekh Mansuruddin.
7 ketika nyana naik ke belah ditu terus dikudu cai nyana tangga ka langit turun sedangkan mendesak waktu kieu deui cai di luhur gunung ditepak doang nyana timbul cai begitu ditinggali kumanehanana ieu cai teh can wajar dipake wudu nepak deui belah dieu timbul deui panjang ka dongengna geus bereulanan 7 bae karak dihijikeun teh cai nu 7 teh dipakelah wudu sumur 7 sasakalana awal seperti eta kadituna panjang barang coba urang nurutan nyana tepak sumur ku Haji Pendi sumur ya mah lain rata sumur nu aya caian sumur nu aya caian tepak koredas mah leuwih ti saat koredas eta bahasa Vietnam koredas ai kitu mah cai nu di meja sok leungit eta mah biasa teman sumur mah koredas ya Allah ya Sab'in nu mantak hewan paling buas dunia adalah sabu teh 7 sabu macan paling galak di dunia geus moal aya tanding sebab kagagahan aya dinya raja leuweung mau teh sabu teh 7 sab'un disebut sabu satu galak sabu rahasia tah eta maung sakitu galakna eta sumur 7 sakitu luhurna eta 7 nu aya di awak urang liliangan nu bakal ngabahayakeun mau galak bahaya sumur 7 luhur bahaya di awak urang aya liang 7 silaka lamun kurang tetapi kurang bisa dilunakeun urang bisa ngalunakeun naon kitu ngaranna liliangan nu 7 di awak urang maung bakal lunak urang bisa ngalunakeun liliangan nu aya di awak urang eta sumur 7 teu kudu naik ka ditu peureum urang nyaho-nyaho di luhur urang cara nyium hajar aswad aya anu hesek Allah kuari mah da kamari ge nu getihan bu antri nah baheula makan antri teh paling 10 bari rapi tahun 99 genep mah ketika urang nyium teh ketika urang nyium atuh aman dijagaan malah makun itu kuari makan urang nyium ongko disukurkeun ongko nya kumaha atuh kalaluar teh getih malulu masyaallah nu ngagoler di dan geus ulah kabelah dia mah geus teu kudu tapi aya cara urang hayang nyium hajar aswad tah lunakeun liliangan nu aya di awak urang dengan tentram tenang khusus diukna khusus pereumkeun matana ceuli pereumkeun kabeh pereumkeun terus bayangkeun Baitullah pas di multazamna liang atau lawang Ka'bah dengan pembayangan Ka'bah itu adalah Baitullah nu pernah dirumat diraksa dibuka ku Kangjeng Nabi bayangkeun asupna Kangjeng Nabi ayalah babacaan nu aya dina Quran teh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana taqabbal minna innaka dengan cara tertentu mun urang geus lihai engke bakal kaluar perasaan ruh urang plek urang lempang ka Baitullah asli seakan-akan urang aya anu ngapi ulah ditanyakeun malaikat apa jurig apa jin tergantung jelema-jelema geus eta mah jurig bae lempang asli lain urang awal ti perasaan urangna biasa bae bisa beureum bisa bentar datang seperti aya dimensi lain datang ka dinya nyium urang rapih dan lain sebagainya bari tanpa ngaganggu batur ditanyakeun eta pas sedak-sedak henteu eta batur kamarana aya kok bisa kos kitu tanyakeun ka Allah nu bogana boh sombong amat siapa di bere beja bajar sombong seperti eta kok bisa kos kitu teh tanyakeun ka Habib Lutfi tanyakeun ka Syekh Aziz tanyakeun ka ahli-ahli teu kudu dadesekan cukup bae gitu tapi nyium hajar aswad nah eta kan bisa gitu ieu piceunan liang urang tina maksiat ieu teh sab'ina in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir ieu bahasa sab'in sabu
mau nu mantak bisa jadi kendaraan Syekh Mansur emang kumaha gitu mau lantaran dirina geus eueuh nafsu tina liang anu 7 tadi mau mempersiapkan diri ngomong deui nya na ge cenah bahasana kumaha layang nyaho ya bahasa di urang ya bahasa kiai mah kieu bahasa ustad mah kieu bahasa bupati mah kieu bahasa gubernur mah kieu bahasa presiden mah kieu bahasa jawara mah kieu atuh bahasa maunya lain deui lain haju assalamualaikum bade ka mana mah haji oh iya masih beti mere itu bahasa mau kayak selalu ngabogaan bahasa urang dibere ngarti dah nyana mempersilahkan diri jadi kendaraan mau asli kendaraan Syekh Mansur mah deka mana naik mau ya Allah ya Rabbi Masya Allah etalah pertemuanana tadi Syekh Maghribi pertemuan di dinya jeung Syekh Maghribi tah nu kuari sok urang di zarahan teh di dinya hutan sok kaparangi di dinya Syekh Mansur Syekh Asnawi Syekh Nawawi jeung nu lain-lain cenah pan alamna belah ditu ulah nyaritakeun alamna di urang syariat alamna ieu sebab perputaran matahari perputaran bulan ayalah poe Sabtu poe Minggu poe Senin dihitunglah kurang Sabtu gajian Minggu rekreasi eta mah urang blon kabeh ge pan di alam itu bagi teu ngabutuhkeun mata poe teu ngabutuhkeun bulan teu ngabutuhkeun tamatu masyaallah nu ngabutuhkeun mah kuari urang yang utar atur kakarak urang rada luhur bae ge geus boh pohon kana poe komo belah ditu nama alamna pindah teu ngabutuhkeun dina hati teu ngabutuhkeun teh geus teu melu urangna selalu innallaha ma'ana poho nah di alam eta tunduk kabeh makhluk-makhluk khalaik kitulah ieu bahasa 70 marrah nah mantap in tastaghfir lahum 70 marrah mun anjeun mang mentakeun hampura mun pertama mata di ka para munafikin kadua mah ka Abdullah bin Ubay 70 kali fala yaghfirullahu lahum ieu bahasa make bahasa sab'ina nu mantap cek Imam Jalal gila al murad bi sab'ina al mubalaghah fi kasatil istighfar lain hibriangan 70 tapi nu dimaksud mah ngapoharakeun dina lobana istighfar kanjing Nabi teh pohara terus bae istighfar lain dihitung 70 lobana seakan-akan bahasa 70 kos urang bae hartana tuh mesti itu mah 7 turunan moal beak 7 kene bae tilok aya 8 turunan enggak tilok aya 7 turunan padahal mah 2 turunan geus ludes tapi kan itu boh tambah sugi 7 turunan moal beak masyaallah urang gagah seetik bae menca urang ayo 7 turunan sia kadiekeun ka aing ayo lawan aing bah 7 turunan sia bapak kolot sia uyut sia udeg-udeg siur janga wareng leuwih ti 7 lah urang tapi 7 bae urang mah harta ambala ya 7 turunan moal beak saha sih bisa ngalawan aing 7 turunan datangkeun ka dieu 7 teh eta geus bake kacapangan nah mantak ieu ge bahasa sab'in lain berarti kanjeng Nabi maca istighfar 70 tapi al mubalaghah fi kasatil istighfar ngapoharakeun dina lobana istighfar nah Muhammad sanajan maneh lamun maneh maca istighfar 70 eta teh lain bener-bener 70 poharana deui moal dihampura sama sekali masyaallah mantak aya hadis Bukhari law alamu anni law zitu lamun kaula nyaho bawa kaula teh nambahan ala sabina 70 mun kula leuwih ti 70 gufira bakal diampura Abdullah bin Ubay lazidu alaiha geus saya kaula teh bakal ngaleuwihan ti 70 berarti kan ieu mah hitungan maksus berarti kan tangtu lamun aya bahasa berarti 70 nah ikan beda-beda nu mantak bahasa sab'ina aya apa eueuh mapung ditinjau ti dieu ge geus beda wakila al muradu al adad al mahsus cek sakaal mah ya teh bilangan anu ditangtukeun 70 teh benar-benar 70 lantaran kanjeng Nabi nyarita wa sa'zidu ala sab'ina kaula bakal nambahan kana 70 deuk galeuwihan ti 70 terus satungtung encan babalik hatena kula tetep memang mentakeun hampura pohara amat eta kanjeng masyaallah tapi akhirnya Allah nurunkan ayat ia merupakan bayyana lahu hasmal maghfirah Allah ngajelaskeun
ka Kangjeng Nabi tentang tertutupna magfirah moal bakal dihampura sama sekali ku ayat-ayat nu lain diantarana ieu salamun alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum na ieu in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum moal dihampura geus pokona mah Allah bakal ngahampura ka seluruh dosa-dosa manusia asal paehda ulah kafir ulah musyrik ulah munafik pertahankan ke urang iman urang sehingga engke jaga urang di akhirat menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ieu teh urang ngaharapkeun syafaat, ngaharapkeun ibadah urang mah atuh boro-boro soal tahajud, soal duha ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge daek cenah ulama husutan teh tah mun palebah husut cenah sorry sia mah make sorry segala sedangkan lamun teu husut kan teh dihitung salatna haju urang pernah husutan teh henteu encan pernah husut sebab naon jelema nu husut anu geus eueuh duniaan hatena teu hubud dunya lamun geus teu hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teu ceuli datang ka husut cenah eta mah kiai udang-udangna gede kiai mana kiai yayasan ceuk ceuli kiai yayasan bisa husu emang kunaon administrasi ambalayah tadi dia lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husu teu ceuli anjing pan anjing atuh aing mangan dua-duana diteg ku sia beak ngan moal rumusna rumus husu mah geus eueuh dunyaan di jero qalbi teu bisa dimitingkeun mah ulah ngomong gitu kiai jeung coba hayu pahusuh teu bisa kitu sebab khusus mah lain dimusyawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadharahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sinarna apakah biru apakah koneng apa hejo apa beureum apa begeneuk maleukmeuk apa hideung tuh pelbah hideung bisa mah ka dieu ente kudu ngomong kos gitu ku ahlina jeung teu bisa teh urusan gaib ngan nyaho saliwat ge cekas amat teh beungeut masyaallah hebat amat teh beungeut pohar horenganan mantas dipisul nyaho sih pisul oh iya hebat amat teh semua herang teh tah mah herang ge herang zahir urut dipisul gitu terus di mana karena barang di mana karena barang ngomong atuh sia goblok tuh nyaho di mana orang lembur aing sok maca doang tah eta mah kan zahir doang cahayaan secara lain di awak urang aya kolbu di dieu teh aya otak di kolbu teh aya syu'a nyorot ka dieu di dieu teh aya syu'a teh batre nu nyorot ka dieu kadang beungeut nama hideung tapi syu'a nu nyorot ti hate kana otak teh cekas bersih ka bawah sinaran naon anu dipake karesep kumanehna apakah Quran bakal kasorot sinar kolbu kusua ka dieu nur Quran urang resepna sholawat bakal kasorot sholawat ka dieu tek urang resepna zikir kasorot zikir ka dieu zikirna tahap-tahap mana bakal kanyawan nu bakal nimbulkeun sorot teh lamun urang neuleuh di kaca kemudian ieu lampuna lampu teh lampu cempor kadeuleuh ku urang bayangan lampu cempor kos gitu di jerona aya lampu tempel kadeuleuh ku urang sinar lampu tempel di jerona ku urang katingali lampu teh lampu listrik cuman 10 atau 20 watt kadeuleuh ternyata di jerona masyuri haji masyuri beureun kadeuleuh urang aya tah sinar teh kadeuleuh naon bedana jeung di dieu teh aya syu'a gambaranana tah ka dieu nyorot ka dieu tina kolbu lamun ieu eueuh gangguan si suana kolbuna bersih set kolbuna setengah bersih set teu kudu dimusyawarahkeun dimuhadharahkeun teh kudu
di torikoh deh paling eta teh ngabahas teh tentang perjalananana nyaritakeun zikir perjalananana kolbu sabaraha lapis zikirna ieu teh torikoh naon paling ya dibahas eta. Adapun sinar-sinar nama nu nyahuna nama eta kutubna nyawan si luhur nyawan ieu kurang luhur nyawan ieu nyaho henteu kudu dibahas apa kitu sekedar kukumpulan bakal kanyawan luhur tina naon sinarna ieu kadeungan ku ahlina sorot mandak mun di kolbu urang aya mobil Avansaan kan kasorot kan itu kagambar kan di dieu da si kiai sok anu ngomong kieu bae Avansaan nu kuari mah bagusna ya naon ngaranna lampuna nonjol iya tapi sebenarnya mah lah Avansaan mah teh mah kaleng susu engke ge nyana ugu kula rencana kiai kiai sok ngomong gitu tah awe itu bulan itu sok anu geulis ya tuh cicing mainnya beda sama awe geulis emangnya lamun kurang dikawin karunya bae aya anakna dua urang mau urusan yatimna bae maksudna lah tuh aya indungna onam jadi 5 ge aya nya teh bae yatim kan karunya lemah susah pugu kula ge aya rencana kiai cenah eta maksudna karunya ka yatimna bae aduh tunggu nama yatim nama teh diurus mayatim tak eta naon eta bisa gitu sinar sinar ngan eta si kiai nu geus datang ka dinya teu meunang sembarangan ngomong sebab rahasia ai lain kaleupasan ngomong mah geus eta mah rahasianya jeung Allah sebab ibadahna ge abdi teh hayang kanyahoan Gusti cukup bae ku Gusti abdi rek naon kitu hayang naon cukup bae ku Gusti misalnya jeung Gusti sewaktu-waktu ku Allah dibere nganana ngomong kaleupasan ngomong eta teh kiai lamun kaleupasan ngomong geus kitu langsung ke ka kamar istighfar istighfaran eta ya Allah ya Rabbi ku Gusti dibere kitu haju kebenaran sampura Gusti si eta mah lain aing hayang apaan sa aing nyaho kan saha heula asa tulang cangkengnya dipapai goblok dasar jurig tah kos kitu eta mah lain asli asli mah istighfar ya Allah ieu mah nafsu mesti kene Gusti mere istighfar terus eta tutup Gusti ulah datang urang mun asli mah tutup ieu mah lain lah atuh emang aing si naon teh nyaho aing mah ku Allah dibere nyaho bae geureun aing geus luhurnya ngaleuwihan ya Kangjeng Nabi ge bejana baheula teh lain bejana aing yakin berat ja aing ge meherat sarua bae wah ya budak sagedeng deui asa deui kira-kira ngomong teh tah eta nah ieu lah keur carita ieu kiai-kiai yayasan bagus bisa palinter baca kitab bisa bahasa bisa ngan buat khusum moal sebab naon aya administrasi di situ loh cenah kiai salap ge sarua kiai salap ge saruangan sia mah leuwih gede atuh tungtung mah hese teman tuan di masalah aya we cenah kiai yayasan anu bisa husu aya anu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira alhamdulillah katsir aya tetep ku dirina ya keur carita karya pedagang hese husu kumaha pejabat hese mantak baheula di zaman Pak Harto aya kiai anu ngasup-ngasupkeun thariqah zaman Pak Adam Ali kemudian Pak Harto asup thariqah seluruh kiai thariqah teh anu asli mang mikirankeun nanaonan eta kiai berarti kan hayang pamerena hayang panyanjungna jeung sajabana ieu menyalahgunakeun thariqah bahaya ieu lain kudu thariqah tung saeu bae naon kitu ngaranna nasehatan dina syariat ulah dibere thariqah sebab thariqah mah tuh ada ngurusan nagara kumaha norekatna eta cenah Gus Dur mah tileutik norekatna tuh norekatna tileutik pas jadi presiden geus jadi nya mah embungin nya mah ngadahan duit negara teh aya di handapeun kaca begitu maot tah wasiat tah jeuleuan wasiat tah deuleuan kwetansi-kwetansina aya kabeh di dieu teu pernah make duit negara dahar anti Gus Dur make duit negara urang mapan jadi negara lain naon lain nyodorkeun proposal kan urang lain sia mah kapacir ti dinya ke lintas tah
lah ya yang perbandingan tuh maksudnya Gus Dur aya di jero nagara mungen dikacaukeun beteng ai urang di luar negara malah hayang bandingkeun eta bae masyaallah ketika manehanana dilengserkeun endeuh dipertahankeun bisa jasanya nama ngan gerak Allah kos geus ieu menyontohan doang teu hayang berarti eueuh di benak hati jabatan di benak hati teh tahta di benak hati lamun nya hayang tahta dipertahankeun teu hayang tanggung jawab ka Allah na kumaha nah iyalah seorang sosok manusia nu geus bersih nah kuari urang tuh ka Habib Lutfi bae emang Habib Lutfi resepkeun ka henteu sigana we hungkul sigana atuh siga mah atuh lain tuh kan siga kupu-kupu padahal kertas gitu kan itu mah siga kiai tunggu bajingan itu siga doang tuh mah itu mah siga wali kos jangan bae sia ka wali eta bae ku udang-udang emang wali make udang-udang lain tuh tukang ceramah make udang-udang itu pakai jubah emang wali pakai jubah henteu wali mah nu ngebersihan hatena wali mah sataranjang tangkorak sia meureun teu paham keneh bae suekeun sungut sia koy hate tambah sapira pakaian tambah sapira kos ge kumaha endekna bae atuh aya ge di syariat-syariat Kangjeng Nabi make ieu make tuturkeun atuh Kangjeng Nabi urusan mah kos kitu ieu masyaallah nah jadi berarti mimitina Kangjeng Nabi temang macakeun istighfar ka para munafikin nu kadua namang macakeun istighfar ka Abdullah bin Ubay kabelah dieuna ditegur ku Gusti Allah ulah atuh nyetop Kangjeng Nabi teh kunaon nu manta kula maca istighfar moal dihampura naha zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih zalika itu tunya nu manta keur dihampura ku Gusti Allah para munafikin teh orenganan bi annahum kafaru billah lantaran pula munafikin teh kufur ka Allah jeung ka rasulna lain ku sebab loba jeung saeutikna istighfar Kangjeng Nabi lain tapi ku teu imanna ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab zalika bi annahum kafaru bisi pajarkeun kieu eta Kangjeng Nabi macakeun istighfar teh berarti kan teh diijabah atuh teu nyambung mun cara frekuensina teu nyambung urang teh hayang nyetel ka Majaya kunaon Elbama iya mal bisa kajen kumaha ge baheula tah baheula tuh mah nyambung atuh kerekek nah kan nah ieu ge sarua Kangjeng Nabi nah nu lurus ka Gusti Allah ieu na kaluar ti jalur eta lantak dijawab zalika bi annahum kafaru tengah hampurana Gusti Allah kana istighfarna Kangjeng Nabi padahal mah Kangjeng Nabi teh istimewa tapi kan hidayah mati Gusti Allah lain ti Kangjeng Nabi nyangakeun sadaya-daya tah nu mantap henteu dihampurana teh lain ku istighfarna Kangjeng ku saeutikna istighfar Kangjeng ku lobana istighfar Kangjeng da Kangjeng nama berusaha harayang kukuh Kangjeng Nabi teh supaya jelema teh ariman sebab eta lah tugas Kangjeng henteu kaluar tidak tugas Kangjeng kula mah dakwah sahabat didakwahan ku kula mah tidak terkecuali ieu teh kafir ieu teh musyrik ieu teh munafik satungtung hirup keneh ku kula mah didakwahan sebab eta lah tugas kula tah lamun urang kos kitu tah jaheuh nyepat ieu mah kiai ge di luar tugas kiai di sabaraha kiai mah tugasna teh magahan jelema magahan nyana sorangan maca kitab ka masjid ka pondok ka majelis ka imah lamun boga panjikan dua gilir we tuh sorry ya langsung jandung bae itu lamun hiji tah iya tah tugas kiai mah magahan aja kuari pan kiai teh kiai kuari mawa naon kana mau naon kana ngomong sia geura naon teu daekeun ngomong tuh mau SPPT mau map jeung sajabana tuh lain tugas kiai tah mah bahkan kuari mah di zaman pemilu kamari aya kiai anu mau priwit heuy tah mah polisi bego nah tuh kuari kiai mau priwit beuh peduli negara tugas kiai tah cara Kangjeng Nabi dakwah
Geus itu mah aya urusanana bah ngabener-benerkeun pamarentah tugas kiai bisi anu salah nyeun undang-undang kiai noel nurut jeung teu nurut lain urusan kiai noel mah kudu besi ieu teh korupsi toel urusan nyana eureun teu eureunna korupsi urusan nyana tapi tugas kiai noel ieu mah pan lain tangga aminan kana korupsi sugan kabagian malah geus aya lah di jerona nanti dapat bagian ji kos kiai nyaloan atuh pan aya teh persentase sabaraha deui teh mun nyaloan teh tuh di luar pagawean nyetak kangjeng urang ngaruh kana curhat ya Allah jaheuh nya masyaallah cek kangjeng Nabi satungtung hirup keneh kafir tetep aing dakwah satungtung hirup keneh munafik nyana musuh aing tetep aing mah satungtung hirup keneh munafik sekalipun tetep tugas aing mah dakwah satungtung hirup keneh geus payah geus lain urusan henteu dihampurana para munafikin khususna bi annahum kafaru billah wa rasulih lantaran kafir oh moal bisa nu mantak wallahu la yahdil qaumal fasikin nyambung nu mere hidayah teh kapan Gusti Allah urang mangan sakadar ngalaksanakeun perintah Allah haju Gusti Allah teh teu ngahampura kana istighfarna kangjeng padahal kangjeng nu maca istighfarna tapi munafikin teh teu dihampura lantaran nyana teu kalalapir ka Allah jeung Rasulna atuh memang bener ya Allah teh wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah henteu nuduhkeun teu mere hidayah ka kaum anu fasik leuwih umum mana mah ai tadi makan munafikin ai fasik makan khuruj an taatillah kaluar tina taat ka Allah keseluruhan dek kafir dek musyrik dek munafik berarti teu dituduhkeun ku Gusti Allah eta hidayah urusan Allah urang sakadar nuturkeun parentah Allah laksanakeun selama urang masih hirup engke ketika urang maot pertanyaan ka kiai aing mere ilmu ka sia sabaraha taun sia hirup digunakeun ka mana ku sia ilmu eta nu paling berat eta nu paling pake kasieun ke jaga pertanyaan eta aing mere amanah ilmu ka sia sebagai amanah sabaraha taun aing mere umur ka sia geus datang ka mana sia ngajalankeun amanah aing selama sekian tahun teh mana jelema-jelema anu nuturkeun ka sia jeung mana jelema-jelema anu ngadayekeun ka sia tanya eta Masya Allah namun urang haramkeun nu halal diharamkeun beuh Masya Allah urang pan kuari mun nyaritakeun tentang kanker ganas sieun urang kanker seetik aju ganas cepet seminggu sebulan ganas ngaranna ge leuwih ganasan keneh riba batan kanker riba mah ganasna ge ganasna deui kanker mah masih bisa bertahan hirup di dunia sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tapi iya riba ganas taes ya dibeulem sia ji nu nyaksianana nu tanda tanganna nu nyahona ya teh leuwih ganas tah mah teu henteu dipikir-pikir ku urang-urang mikiran teh kanker bae ganas korenganan tah bang ganas tah sia tah beuntakeun mata sia cili sia tah ganas tah tah duit pamarentah ganas tadi nama bisa cenah udang dipeuting kuari mah teu udang tas ngadahar naon jadi pikir-pikir mah teu ngadahar naon coba pikir-pikir ya aya kamari cek nya teh aya bupati mere haju di dahar atuh teu duit mah saha nu ngadahar duit atuh goblok ngan dibelikeun aya ge udang puyang cek nya teh eta mah jangan nu boga rarasaan atuh pan sieu mah teu boga rarasaan atuh terus bae orang koros sama nah iya wallahu la yahdil qaumal fasikin balikeun ceuk ahli mantek berarti pasek ngahalangan hidayah bener disimpulkeun teh melalui jalur filsafat mantek ieu Allah teh henteu mere hidayah ka kaum anu pasek berarti pasek eta ngahalangan kana hidayah be masyaallah moal dibere hidayah ku Allah setungtung jelema ieu henteu nuturkeun aturan-aturan Allah khuruj an taatillah moal dibere hidayah kahalangan ku pasek naudzubillah min dzalik loba kiai anu tatadina hebat belah dieuna haju kos kitu pasek
loba kiai ustad tatana bagus kebelah dieuna kos kitu pasek teu karasa eta loba tadi nama tokoh masyarakat nu bagus kebelah dieuna jadi anculan acak-acakan pasek loba keureun uncan jadi lurah mah hebat barang jadi lurah jadi kos kieu pasek loba keureun uncan jadi DPR mah bagus cenah teh barang jadi DPR pasek loba cenah pasek loba tah itu ngomong capek ceuli aing pasek ya Allah tuh sia hes bae tuh ke mangarenja ka aing tah lain ka sia nah iyalah mentak kurang mudah-mudahan dijauhkeun tina penyakit pasek dibersihkeun tina penyakit pasek keluarga orang dibere bersih tina pasek tetangga orang dirapihkeun tina pasek pamarentah orang mudah-mudahan dibersihkeun tina penyakit pasek sehingga orang kabehan maut mawa hidayah bisa ngucapkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur